medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos kasadayana wargi Dahlia. Alhamdulillah tiasa ngarempel deui tiasa tepang deui sareng sim kuring Punda dan Mary dina dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda anu pamugia sing teras janten atawi ngajantenkeun hiburan kanggo wargi-wargi sadayana nu mikalanep mikaresep kana dongeng Sunda terutama ti Dahlia. Darah ramang sadayananya alhamdulillah sing sararehat sadayana mohon anu kirang sehat atau sing didamangkeun di sakumaha bihara-bihari sing disehatkeun deui sing tiasa naon neraskeun aktivitasna anu kawagel ku kasehatan sing sarerehat sadayana sarukses sadayana mohon urang lajengkeun wargi jejer cariosi Konceleng anu dinten kamari katunda teh kamari bah loreng bade maluru kaayaan si Konceleng di mana sareng sakantana bade ngajajal ilmu na we ka si Konceleng teh tuh kalaresan kamari bah loreng seja ngajak ka Arumsari kumaha dina episode ayeuna naha bakal penak ya bah loreng sareng si Konceleng sumangga urang lajengkeun deui ieu jejer carios anu kamari katunda dongeng Sunda ti Dahlia dina jejer carios si Konceleng tandang makalangan bunga. wargi Dahlia Arumsari tungkul kahudang deui ingetanana kanu jadi indung bapakna. Delila Arumsari terus kedal deui lisan. Tapi bah Arum bisa nyelang meureunnan ningali kuburan ama jeung ibu.
Bisa, Arum. Bisa kacida. Sakumaha anu geus dicaritakeun ku Abah teh ya. Yen bapak jeung indung nyai geus aya anu ngalajiwana sarta dirampas harta bandana. Tutas ku Abah disilidi nita jelema anu beunang dipercaya. Tetela anu geus ngalakukeun teh batur-batur si Koncleng. Malah si Koncleng ulon-ulona. Nya dasar ieu pisan anu ngajadikeun Abah panasaran. Jeung hayang males pati ka si Koncleng. Gitu tah Arum. Bah Loreng memang loba ngarekat carita sarta ngabobodo ka Arumsari ngeunaan kayaan indung bapa na Arumsari anu geus eueuh di kieuna. Teu matak aneh upama ayeuna dina hate Arumsari aya rasa ceuceup jeung ambek hayang males ka nyeri ka anu ngaran si Koncleng. Arumsari kadenge harita nyarita deui. Jelas lamun kitu mah. Arum oge kudu bisa males ka nyeri ka jalma anu ngaran si Koncleng teh bah. Jelas ieu mah kudu. Sabab sacara teu langsung manehna anu geus ngancurkeun kolot Arum Abah. Bener pisan Arum. Dumatak hal ieu pisan anu ngajadikeun Abah hayang ngalak jiwa si Koncleng teh ieu pisan. Dumatak isukan urang mimiti mian. Ngan jelas kudu mawa salin baju jeung bekel anu gede Arum. Sabab urang tacantang tu langsung bisa panggih jeung si Koncleng. Kajaba lamun masih kene aya di imahna Ki Jabur nyaeta pupuh lembur Wangunsari. Ngan dina waktu urang miang estu kudu hati-hati naker. Arum ulah sambarangan nyarita upama henteu dititah ku Abah. Kahartos atuh bah. Nya ari diajakan mah ku Abah. Arum tangtu be hayang milu. Hitung-hitung neangan pangalaman. Sabab di dieu mah ngan ukur pileuweungan we nu kieu jeung kieu kaayaan teh bah. Nu mata geus we milu jeung Abah Nyai teh. Bebeja we ka Marahmi yen Nyai isukan rek milu jeung Abah. Gitu diantarana babadiamian antara Bah Loreng jeung Arumsari. Wargi caturkeun dina poe isukna Bah Loreng jeung Arumsari terus pada indit geus saneangan jajaka nu ngaran si Koncleng. Sedengkeun jalma anu keur diteanganana mah nyatana si Koncleng harita lumampah bareng jeung si Jarong pikeun maluruh laku mapae laratan Nyi Nolis jeung Nyi Erah nu sarua aya nu mawa. Si Koncleng sajroning lumampah teh harita ngobrol jeung si Jarong. Kuring adipoting yo mah nyobaan ngira-ngira kamana urang lumampah. Tah tetela geuningan aya pituduh mah ieu teh Kang Jarong. Kan duka teuing bener, duka teuing henteu. Hafal bener jeung henteu nama kitu. Si Jarong nu memang kaayaan saluhureun si Koncleng harita ngareret bari nyarita.
Ya, Ari akang mah kumaha koncleng be. Sabab akang percaya sanajan koncleng sanapeun akang, tapi dina hal pangarti matang tu leuwih asak. Memang bener, si koncleng tadi peuting nyobaan nembus ku kekuatan batina. Pangpangna neangan pituduh gesan diri na kamananya kudu lumaku. Buhan murid tunggal eyang bongkok atau anu geus nyangking ilmu pancabraja. Batin si koncleng memang geus kalatih. Akhirna dirina bisa menang wewengan, luyu jeung geter batina nuju ka tempat anu kawilang asing nu tayalian padumukan Nini Ringgis. Datang ke tempat anu dituju, dua nana puguh ngarasa kaget anu lain di kieu. Nah, sabab ningali aya 3 jalma anu ting barengkang dina lemah. Si koncleng apaleun keneh ari ka Bahlengkong mah. Ngan ari ka Nini Ringgis jeung Jumena mah manehna teh teu apaleun. Si koncleng nelek-nelek kaayaan Bahlengkong anu geus taya nyawaan. Terus ningali Nini Ringgis sarua deui geus jadi layon. Dan waktu mariksa kaayaan Jumena katingali masih kene aya napasan. Waktu di deketan Jumena ku si koncleng jeung si Jarong nu pada cari ngogo gigireun badan Jumena anu ngababengkang. Jumena humaregung bari panonna beuntak. Aduh. Jaka Samboja Ninolis dibawa kabur ke pasir raja. Ngadenge Jumena nyebutkeun ngaran Ninolis, si koncleng jadi penasaran. Gancang harita nanya ka Jumena. Jadi saha anjeun atuh sabenerna? Saha? Kuring mah Jumena. Ninolis dibawa ku Jaka Samboja ke pasir raja. Tulungan. Ngan sakitu anu bisa diomongkeun ku Jumena dina sesa-sesa kakuatanana. Jumena memang tatu di jero anu berat. Malah saliwat oge tadi si koncleng geus apal. Yen jiwa Jumena geus hamo bisa ditulungan deui. Si koncleng siling teuteup jeung si Jarong. Si koncleng ngusap beungeut Jumena sangkan panonna peureum. Jelas ieu mah runtuyan kajadian teh aya hubunganana jeung Nyi Erah ieu mah. Itu ari nurutkeun geter batin kuring mah Kang Jarong. Jadi ayeuna mah urang wayahna we meureun kudu nyusul we ka Pasir Raja. Jadi maksud i koncleng teh Nyi Erah oge sarua deui diculik dibawa ku si Jaka Samboja gitu. Eta pisan geteran wirasat batin kuring teh Kang.
bener jeung teu nama. Ya urang buktikeun be engke. Ngan iyo yo. Oh karunya yo 3 layon. Manyarek diantepkeun kieu. Oh atuh urang kuburkeun labe ieu layon teh Kang Jarong. Si Jarong satuju kana jalan pikiran si Koncleng. Duanana terus nyieun kuburan di sabudeureun eta patempatan. Anu saterusna layon eta 3 jalma teh dipulasara sarta dikuburkeun sakumaha mistina. Sanggeusna beres nguburkeun 3 layon, harita si Koncleng jeung si Jarong neruskeun lampahna. Bari terus lempang si Jarong ngajakan ngobrol ka si Koncleng. Tuh, tapi nah di mana ya? Lebah-lebah ari Pasir Raja teh ye Koncleng. Sabab akang oge kakaharak ayeuna ieu teh. Ngadengi ngaran tempat nu disebut Pasir Raja mah karek ayeuna ieu teh. Omo atuh kuring mah Kang Jarong. Geus we atuh urang nanyakeun lah. Tapi raku aya tempat tapi eueuh anu nyahon. Ari kuring mah boga kayakinan ieu teh tangtu kapanggih geura Kang Jarong. Kapanggih lah. Duanana terus ngalengkahkeun deui sukuna. Sanajan acan nyaho sacara pasti ka tempat anu disebut Pasir Raja, tapi si Koncleng boga kayakinan pasti bakal kapanggih. Sedengkeun si Jarong oge boga kayakinan yen jajaka anu ngaran si Koncleng lain jajaka samanea. Nu jelas tujuanana tangtu bakal katepi. Kitu pikiran si Jarong waktu harita. Wargi Dahlia caturkeun di lembur Wangun Sari. Beurang harita Ki Jabur katamuan ku jalma anyar pinanggi anu ngakukeun dulurna si Koncleng. Ki Jabur henteu ieu nyahoeun. Upama nu harita datang na tamu teh jadugna gorombolan atawa karaman barong karendong anu dipikagigis jeung dipikasieun ku sakabeh jalma jeung para jago. Bah loreng tangtu be dina nepungan Ki Jabur jeung Arum Sari teh teu ngakukeun kaayaan nu sabenerna. Boh dina ngaran jeung padumukan da puguh nyasat keur nyilidik. Kadenge harita Ki Jabur nu cumarita. Tah. Jadi kitu Kisanak. Kula oge sabenerna mah keur ngadaguan kadatangan Jang Koncleng. Anu keur neangan anak kula. Da jelas aya nu nyulik. Kumaha atunya hajakal pisan ieu teh teu bisa tepung beureunan. Itu Kisanak. Bah loreng hanjelu hatena. Cacak lamun harita bener si Koncleng aya di dinya mah
Geus tangtu moal loba deui carita, rek terus diajak tarung patutunggalan. Kadenge harita Arumsari milu nyarita. Tapi engke upama hasil neangan nyinolis tangtu meureun ka dieu deui mulang Ki Jabur. Ki Jabur ungeug ka Arumsari bari ngawalon. Nya tangtu datang deui ka dieu Nyai. Duh, mah atunya kisanak. Dan teu leuwih hade atuh upama di dagoan be atuh di dieu. Saha nu nyaho isu pageto Jang Koncleng teh datang ka dieu. Kumaha? Bah Loreng ngahuleng sakedeung. Teu lila terus ngajawab. Ya ari engke balik deui ka dieu mah keun belah engke we Ki Jabur. Ayeuna mah kula rek pamit we rek balik deui. Ngan nya pangbejakeun we ka Jang Koncleng. Aya dulurna anu neangan kitu. Ke. Upama engke Jang Koncleng datang, sanya kisanak teh anu neangan Jang Koncleng teh. Punten. Sebutkeun we. Bah tutul gitu. Neangan. Da engke oge pasti apaleun Jang Koncleng ka kuring. Oh, gitunya. Mohon atuh ari kitu mah. Engke kukula tangtu ditepikeun ka Jang Koncleng. Nganda engke oge kuring pasti ka dieu deui Ki Jabur. Jadi teu kudu datang ka tempat kuring gitu. Nya kitu we ti kuring mah heula. Ya mangga atuh ari henteu rek terus kadaguan di dieu mah tutul. Aduh hampura pisan. Kuring teh tacan bisa ngahormat ieu teh. Keun bae. Geus cukup Ki Jabur. Nuhun pisan. Ayo Nyai. Urang indit ayeuna mah. Teu kabeneran geuning urang teh. Geus kitu mah Bah Loreng jeung Arumsari terus pamitan. Sedengkeun Ki Jabur ngan ukur nyerangkeun inditna nu nyemah bari nyarita jero hatena. Benar gitu eta jalema teh dulurna si Koncleng. Beda dina sorot panon jeung ngomongna. Bet asana teh meuni galak pisan. Aing boro tadi nama nyangka jelema jahat eta teh. Tapi nya sigana mah. Tapi raku make jeung nyaho ka dieu sagala rupa deui. Sarta neneangan si Koncleng ari lain dulurna mah. Nah kamana atunya anak aing dibawa anak ku si Cumana deh. Kira-kira na bisa gitu kapanggih laratan anakku si Koncleng. Tapi aing percaya karena kaluhungan ilmu si Koncleng. Sanajan manehna jajaka tur dina umur mah sadapeun aing. Tapi dina hal pangarti mah manehna leuwih punjul. Kitu diantara galecokna hate Ki Jabur waktu harita. Sedengkeun Bah Loreng wargi jeung Arumsari terus ninggalkeun lembur Wangunsari. Sajroning leumpang duanana ngalobrol.
Beneran orang lumampah teh bah. Sabab musuh orang si Koncleng tetela gening eueuh di tempat. Terus kumaha atuh ayeuna teh bah? Arumsari nanyakeun maksud lampah saterusna. Sanggeusna jelas, jalma nu diteangan eueuh di tempatna. Si Koncleng keur lunta Arum. Sahanu nyaho. Urang bisa panggih di setengahing jalan. Abah geus dibere beja ciri-cirina ku barudak ngeunaan kaayaan si Koncleng. Jadi sanajan panggih di jalan Pasampangan paribasana, tangtu Abah bakal apal. Ya, mudah-mudahan be atuh jeung urang tepung di jalan bah. Sabab Arum bener-bener hayang ningali si Koncleng ajal tak kuleungeun Abah. Bohongan atuh da manehna anu geus sacara teu langsung ngala jiwa indung jeung Bapak Arum. Padahal lamun indung Bapak Arum aya keneh mah meureun bisa tepung ayeuna teh bah. Arumsari kadenge dina caritaanana nu dumareуда. Nandakeun hate anu kaeuntepan ku kasedih. Bah Loreng ngaleng Arumsari bari nyarita. Abah ngarti kana hate Arum. Ieu kabeh lantaran gara-gara nasi Koncleng cek Abah oge. Numatak ayeuna mah salilat 3 poe urang terus be tatanyakeun. Kamana lampah si Koncleng teh? Upama salilat 3 poe memang eueuh bae panggih laratanana, ya urang balik deui be ka alas karendong. Urang titahan salah saurang anak buah Abah pikeun ngawaskeun imahna Ki Jabur. Upama engke si Koncleng geus datang, buru-buru ngabejaan ka urang. Itu ari tujuan Abah mah. Kumaha Arum? Ya, ari Arum mah satuju be bah. Geus kitu mah duanana terus saleumpang poho dikacape sigana teh. Tujuan nu utama hayang terus mapae laratan di mana ayana si Koncleng. Di tempat sejen, ngawilang tempat nu masih keneh tacan dikanyahokeun ku jalma loba. Tempat anu katelah Pasir Raja. Di eta pasir aya imah nu weweg jeung tohaga. Tihangna oge tina kai golondongan. Ngan moal aya nu nyangka. Upama nu nyicingan eta tempat teh kawilang awewe geulis, sanajan nya geus aya umuran. Nu nyicingan eta imah katelah Dewi Gantini. Anu harita katingali keur guntreng ngobrol jeung jajak kagagah nu kungsi datang ka imahna Nini Ringgis. Keukeuh mementa nyinolis pikeun dibawa. Jaka Samboja keur paguneman jeung Dewi Gantini nu jadi lanceukna. Samboja wanoja anu anyar dibawa teh saha ngaranna? Lamun teu salah dedengean mah ieu teh Nyinolis. Nya Nyinolis ngaranna teh aceuk. Samboja memang pinter milih jeung nyulik awewe mah geuningan. Bener-bener sugeng mah boga adi anu bela bakti anu jadi lanceukna.
Jaka Samboja neuteub seukeut kanu jadi lanceukna bari terus nyarita deui. Ngan ieu teh ceuk aya kapanasaran ieu. Hate teh panasaran. Nah keur naon atuh sabenerna make ngumpulkeun awewe anu gareulis saloba-loba kieu aceuk. Nepi ka kuring aya nu bogoh jeung hayang oge teu bisa geuningan. Keur naon aceuk? Dewi Gantini seuri. Untuna ngaborela clear upama barisan mutiara. Uguh memang moal aya anu nyangka upama Dewi Gantini umurna geus kolot. Sabab kaayaanana moal eleh ku awewe ngora atawa wanoja sejena. Memang aceuk oge boga maksud. Ayeuna teh yen dina waktu ieu hayang bebeja kanu jadi adik. Keur naon pangna aceuk nitahan Samboja anu jadi adik pikeun nyulikan wanoja anu gareulis. Kieu sabenerna mah Samboja. Cik. Kumaha ceuk? Sabab kuring jadi penasaran yo, hayang nyaho. Hade. Kieu ieu ku ece bakal dibejakeun Samboja. Ngan beureunan. Isukan we nya teu naon. Da ieu nama waktuna geus seep, geus euleuh. Nyangakeun deui Kang Deden. Atur nuhun Nyai, atur nuhun. Memang laras wargi waktosna parantos teu nyekapan parantos euleuh. Margi kitu panginten sim kuring dinten ieu mah kedah undur pamit heula. Insyaallah enjing lah tepang deui urang lajengkeun deui ieu jejer cariyos si Koncleng anu dinten ieu urang tunda heula. Sim kuring anu macan tugas undur pamit atur nuhun kana sadaya perhatosanana. Hapunten samudaya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah. Go goyang. Wargi Dahlia, cag heula, urang cageun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina cariyos si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.